Urang lajengkeun siap urang panggil wae urang panginten kapangaresana Al Ustad Nana Gerhana kanggo masihan tausiah dan nanget ieu waktos sareng tempat mangga kasangakeun di haturan. Tuh ganteng nama si gamang no pisan subhanallah ya Allah. Ustaz aduh alhamdulillah makanya ngakeun di hadiran cekap pilih hoyong cai anu sanes. Cekap aduh maka di hadiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah penyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak menculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri gudua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulanca linci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunya sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna anu paripurna nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekol sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teungut ku kalinduan tegedag ku kaanginan teluntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan buar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pamegat istri nulad nyonto Kangjeng Nabi. Cunduk waktu nyambut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasili pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati subaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawis nengah hiji sagagang kembang kaheman sarageui ngebang gadeudeung ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah dina nyacasna karatas bodas hidup duaan anak king sejang ngotretkeun kareteg ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukang anjeun duaan melesatkeun gondewa kanya wirehing rumah tangga dek diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun ropoh. Para asatidah kori-kori mubaligo hormatin simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuh lemur ti kawit kades kadus RW RT BPD LB tur LPMD ibu miwah bapa sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng pepak sarua moal deuk ngabeda-beda
Dina saat nu ayeuna dina wancen nu kiwari ngariung mungpulung di ieu tempat urang sadaya ngagaduhan pamaksudan jeung pamaksadan nyatana rek pangaosan. Muga-muga pangaosan sing hade pangaosna, mugia pangajian sing alus pangajena. Sebab nu ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang diajen batur mun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Jadi jalma nu hade teh jalma nu bisa silih ajenan jeung batur. Nah, nana gerhana nyarita kitu sabab kuring sadar yen kuring beda jeung batur. Da meureun ibu ge pangaosan teh lain ayeuna, pan karek ayeuna lalajo ustad merek ieu. Kuduna ge ustad mah abdi ge sadar udengna badag, gamisna ngangsar, sorbana ngagaplek. Lamun soloyong ajengan sarupa kitu mustami teh sok narangtung wilujeng sumping al mukarom beda ka urang juk repot hayang dipoto. Tah berarti posisi teh geus lain dianggap ustad, bisa jadi dianggap selebritis. Tapi ibu ulah lalajo karena cangkang, tapi orang lalajoan karena eusi da cangkang mah kitu keneh gitu keneh. Ibu hayang gelis enteng tinggal di bedak, tinggal di lipstik, nu hese mah amis budi. Da teu saeutik sakapeng mah wedakna kanel, bibirna beureum tapi haseum beungeut. Batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngaragangan karena akhlakna. Sehingga Nabi diturunkan ke alam dunia teh keur nyampurnakeun eta akhlak. Hadirin kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Naon sababna? Sabab ieu mah kurung. Aing ngaran-ngaran kurung teh kudu tepung jeung kuring. Pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan yang paling indah ketika aku sudah menemukan diriku. Cicing rada lieur. Pertemuan yang paling indah bukan aku bertemu kamu, tapi pertemuan yang paling indah ketika aku sudah menemukan diriku. Kunaon urang sok ngewa karena kesalahan batur lantaran urang teu wabuh karena kesalahan sorangan. Kunaon urang sok ijid karena goreng patuta batur lantaran urang teu wawuh jeung kagoreng patutan sorangan. Kunaon urang sok ngewa jeung cua ka batur nalika cicing dina kamaksiatan lantaran urang teu sadar yen urang ge bisa jadi leuwih maksiat batan batur. Matak nu kudu ku urang diwawuhan lain kasalahan batur gera wawuh jeung kasalahan diri sorangan sehingga hirup teh bakal noong nempo ka diri sorangan katimbang nempo batur. Sehingga lisanun dakirun, lisana teh pinuh ku dzikir, artina dzikir lain sakadar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, tapi tina lapad eta teh lameuy teh teu ngajadikeun hate batur, teu ngagogoreng batur, teu ngahianat batur, jeung teu ngarendahkeun derajat batur. Ana qalbun syakirun, hatena teh oleh syukur, bersyukur karena perkara anu dibikeun ku Allah taala. Naon sababna? Setiap manusia ge tangtu bakal menang takdirna masing. Nana gerhana geus takdir jadi mubalig mah da eueuh merek mubalig eueuh abdi geus sadar. Baju biasa, celana biasa, nyarita biasa, ai takdirna mah geuning alhamdulillah. Sa Jawa Barat maka kuriling ibu daku takdir. Ai takdir menang hayang henteu. Nama gejeng teu hayang, nama ruk teu ripuh gitu. Ibu anaman kurumuy ka dieu tuang atos. Segala atos pan kuring mah bororaah karek datang jug langsung titah ceramah. Inilah takdir. Termasuk imar urang kalih duaan jodoh pati bagja cilaka ieu teh geus bagian tina takdirna. Matak nu ngaran kahirupan satiap manusia gera eureun lalajo kasalahan batur da urang ge sok salah jiga batur. Gera eureun lalajo kakedulan batur da urang ge sok kedul jiga batur. Gera eureun nyaritakeun ka teu balegan batur da sakapeung urang ge sok teu baleg jiga ari ibu di jilbab ti bareton teu. Entah gitu jujur geuning ayeuna daraek di jilbab kunaon lah geuning ayeuna daraek di jilbab tah lamun ibu parantos di jilbab ieu kade bibir kudu dijaga entong ngomongkeun jelema nu teu di jilbab. Nah apan ibu ngalaman jiga si itu ayeuna bapak nah hati bareto bapak ka masjid pan henteu. Tak ayeuna bapak geus daek ka masjid wayahna bapak oge kudu eureun nyaritakeun kadulna batur da bapak ge le kadang-kadang mah daek teh sesatina kedul bareta.
Mantak ternyata nu ngaran hirup teh balik deui kana diri. Rumah tangga hayang sakinah mawadah warahmah da babari tinggal cicing lalaki jadi lalaki, istri jadi istri, cicing na tugasna masing-masing teu pacorok kokot. Sabab rumah tangga teh boga kahayang, hayangna sakinah mawadah warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kahayang, hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warohmah. Ada kahayang teu butuh jawaban, gede kahayang teu dijawab itu ngawadul. Mun ibu hayang beunghar jawabanana daek usaha. Mun ibu hayang pinter jawabanana leukeun daek diajar. Loba jelema hayang beunghar tapi moyan, teu beunghar sangsara, Pak. Mata kahayang teh butuh jawaban. Ngan jawaban eta enteng teuing. Mun ibu hayang beunghar siapkeun we wadahna supaya Allah nyimpen kabeungharan lamun wadahna geus alus. Naon eta wadah nu disebutna wadah? Wadah dina awak ibu teh kolbun artina hate. Keur sangsara sik-sik melik sulit ati goreng pucus tong ngarep-ngarep bakal dibeungharkeun. Naon sababna? Keur sangsara wae kitu kalakuan komo beunghar moal teu sombong ku hartana. Bener. Keur bodoh wae saban geureuh, Pak. Bodoh saban geureuh pan pijengkeun teh. Keur mah bodoh saban geureuh. Tong ngarep-ngarep Allah bakal nitip ilmu ka jalma anu sok resep saban geureuh. Naon sababna? Kotor hatena. Lamun ku Allah diberi kapinteran maka tungguan bakal jadi jelema anu sifatna sok bener pang benerna. Matak ternyata nu ngaran hirup teh cita-cita urang kudu dihontal ku naon? Ku wadahna. Artina hate. Celik putih jeung celak herang. Rumah tangga hayang sakinah mawadah jeung warahmah, hatena we kudu bener-bener hate. Sabab lalaki jeung istri teh beda wujud, beda bentuk. Lalaki mah kumisan, janggotan, bulu dada, rambut pondok, awak sembada, ngomong gede. Lalaki coba ibu kumis eueuh, janggot eueuh. Matak lalaki ku Allah diunggulkeun. Di mana unggulna? Dina akal pikiran. Matak tugas lalaki mengakal, ngarah pamajikan ngakeul. Tugas lalaki ngarah pamajikan ngarih. Ku sakitu ge geus kapanggih di bapak. Lalaki teh ngakal, ngarah pamajikan ngakeul, lalaki ngarah pamajikan ngarih. Dipikir ayeuna ibu, tugas ibu rasa artina baper, ngarasakeun kacape, kalungse, karipuh nu jadi salaki. Balik ngakal teh pan ripuh, lu atleet kesa ngoprot. Atuh ibu teh kudu siap nelawang pantok. Nalika salaki datang teh bapana geuning sumping, ieu teh rada tungkul saeutik, lain dangah wae atuh. Geus tungkul ku ibu ditanya geuning bapak parantos sumping muhun mah calik heula nebang barung pencetan heula sampeana cokot sapatuna giwing kaos kakina ulah coba-coba cek ibu nah ada bau tarasi naik kana duitna beuki beres kitu leos ibu ka dapur nyokot cai keun bae tong make gula da memang rumah tangga leutik teh canak cai teu make gula pupuntenan ka salaki hapunten jisim abdi bapak sanes teu hayang nyuguhan anu hade ngan asa kadar ayana nu kieu wae bikeun ka salaki suruput jiga nu amis ternyata nu amis lain gula na nu amis budi ibu ka salakina tah ku sakitu geus rada ngarenghapnya da yakin berat tugas ibu mata ya kitu teh da kaciri teh dia gitu geus mikeun cai suntangan ibu anu janten salaki beres suntangan cekelan leungeunna bapak beli bade ibak kumaha we ibu teh ngareupan raja peperihan atuh salaki urang teh dianggap raja ku batur da eueuh rakyatna atuh anggap we ibu rakyatna tah eta rajana bawa ka jaman ieu cai haneut tah ieu cai tiis mangga bapak beli bade ibak beli bade dikosokan ku abdi pisan pan bagaikan lain Allah pan bagaikan raja dekul salaki ibak lewas ibu ke dapur masak nyeun nasi goreng mah atukeun bae beres ibak sambut ku ibu bapana ta ieu sarungna ieu bajuna ta ieu kopiahna kebutkeun ku ibu sajadahna mangga bilih bade netepan dekul salaki salat beres salat ibu nguliwed ka hareup deuk naon deuk nyuuh dina lahunan salaki punten bapana capek lungser ripuh tunuh geuning bapak teh melaan jisim abdi hapunten ti luhur sausap rambut ti handap sahibah dampal bilih abdi encan bisa ngebungahkeun nu jadi caroge abdi hapunten jujur sepuh ieu ceramah jero teuing nah da tina kicepna ge eueuh nu kitu asli eueuh tina kicepna ge hatena mah malang kikituan teuing
Matak sakinah mawadah warahmah teh moal beunang. Nah, da urang mah kadang-kadang salaki urang dihargaan keneh ku batur katimbang dihargaan ku pamajikan. Bener, Pak? Lumayan ya asupan hate. Beres salat. Beres mentah hampura bawa ke dapur bapak beli bade tuang dak mage teu acan neuda. Ngan punten we geus pupunten deui bet. Ngan punten we teu aya rencang sanguna sakadar bala-bala 3 siki, kurupuk 2 siki, cengek jalujur 1 siki, tapi tempo ku ibu huapna sagede peureuk lep lep. Malahan 2 piring nepi ka ngah-ngeh hayang keneh. Ternyata nu matak ngeunah barang dahar teh lain dengan sangu, nu matak ngeunah barang dahar budi ibu hormatna ibu kanu jadi caroge ibu. Kajeun daging hayam aya, sate aya. Tapi ibu jejemris wae, usaha leutik aya barang lebok hayang daging, sero kitu. Wah, yakin moal asup kana beuteung kana ti koroge hayang ongkek. Heeh nya. Tuh. Tapi ieu ceramah teu da anger jero teh. Tapi ibu oge kudu sadar lalaki ngakal ngarah ngakel, salaki ngarah ibu ngari. Tah ibu teh kudu ngarasakeun kacape salaki ceuk ibu siap abdi bade kikituan ajengan eudeuh. Tapi syarat lalaki nu kumaha heula nu kudu dikitu-kitu. Lain lalaki nu eueuh wae di imah. Lalaki nu kumaha nu rek dikitu-kitu tah lalaki anu nolol tugas salaku kalalakian arijalu qawwamuna 'alan nisa. Salaki adalah pamimpin, ngaran pamimpin kudu ngarti kana pangabutuh nu dipingpin. Lamun pamajikan hayang geulis nya dangdanan, lamun hayang nurut ya contohan. Wah, ya mah bubar jadi silih cakar ya. Hayang geulis ya dangdanan, hayang nurut ya contohan, hayang sakinah mawadah warahmah ya ku urang we buktikeun ku lalaki tembongkeun pangabutuhna. Mah gera dangdan tak alatna, mah gera masak ye pasakeunana, mah gera nyangu ta beasna, mah gera nonton TV tak ieu TV-na, mah gera ka kamar ta spray kasurna, mah cicing di imah ku bapak dipangdamelkeun imahna. Deuk protes moal ibu. Dengekeun Pak. Tuh. Pan ieu mah beroraha atuh. Ongko teu tah nyangu ai beas eueuh, ai ngeukepan hayang nu seungit, ai dimandian ku sabun ganu. Paingan asa sare jeung domba Garut atuh. Toloh heore urang teh lalaki nu di imah mah cenah bajan teh geus teu seungit, kumaneh atuh dangdanan. Daripada urang kabita ku batur keur nahaw. Mata pamajikan bakal buat baeud jemedad-jemedud hak ibu. Nama gejeng ibu boga hak kumis eueuh jangot eueuh baeud lumayan panjaga jeruk deuk bituk. Coba lalaki kumis bijil jangot bijil baeud na teu isin kitu sakitu jiga lele useupeun. Batak lalaki mah teu main buat baeud jemedad-jemedud. Lamun di dieu aya kaum lalaki nu sok buat baeud dirok esuk deui mah. Lalaki mah lain tugasna buat baeud, bro. Nyieun solusi kumaha carana pamajikan ngarah bunga. Aduh, tenang pas sakadap teh juralitkeun. Keheul atuh da. Panembongkeun pamajikan salaku pamajikan, lalaki salaku pamimpin tembongkeun kakara sakinah terjadi. Asa raosnya. Tuh. Mata hadirin kaum muslimin, rumah tangga sakinah mawadah jawab kuduaan. Lalaki jadi pamimpin, istri jadi nu dipingpin. Ibu ngarasakeun kana perkara anu mingpin, maka lalaki ge kudu ngarasakeun pangabutuh nu dipingpin. Perhatikeun wedakna bisi bolong tengahna ganti, lipstik geus dicokelan ku bilik gentos, daeta nu matak jadi rungsing. Sehingga ibu teh boga solusi kusabab lalakina ngarti kana pangabutuh pamajikan, maka pamajikan ge bakal ngarti nalika salaki aya pangabutuh anu lain. Lo jalan-jalan papanggih jeung norok ponok kaluhur you can see bouk di beureman neuleug geuning bapak teh ada aya lalaki mah hampura BN beuki neuleug. Ibu teh kudu amok jadikeun solusi. Tanya bapak resep ka ditu urang salaku salaki 80% kudu unggul nyaan mah resep kunaon resepna tinggal batur mah Gusti rok ponok kaluhur you can see tak ibu teh babari tinggal namprak teu kudu ngamuk kadiekeun atuh artosna emak eudeuh ngadamel itu eudeuh meuli itu jelekul ibu ka pasar meuli rok jiga itu meuli kunci jiga itu buuk bucrang talian di salon ka ditu cicing ibu diengon bawa bendungan lalaki nyeluduk jiga domba Garut Pak.
Artinya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah teh nalika salah satu dua jalma salaki jeung pamajikan geus bisa silih beres solusi karena masalah na masing-masing. Well. Lalaki resep ngusep teu kudu amek. Cicing. Lamun salaki resep ngusep da teu kudu amek. Dan nu salah malain salaki ibu. Nah ari ngusep dicarek alau aya laukna digoreng. Ngusep wae heumeunang ka dieu turang goreng. Pan ieu teh lieur. Kudu kumaha atuh solusina? Tuturkeun. Ka mana Pak? Ka Cirata deuk naon ngusep ngilu emak. Dekul nepi ka jam 2 peuting ngararusup ka duaan. Cek salaki eureun ngusep teh. Kucuk kumaha cek ibu? Maneh eureun urang eureun ngan lamun maneh teu eureun-eureun tingali isuk balong batur dibeakeun. Artinya Pak pamimpin jeung nu dipingpin teh kudu pinter neangan solusi nalika aya kasalahan. Inilah akal pikiran. Sakinah mawaddah warahmah terjadi lain karena geulis. Geulis mah relatif 30 ka handap geulis 30 ka luhur geus eueun nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis 2 cementil 3 pakusut 4 abut-abutan 5 geus eueuh kabitaeun budak deug awak ngabeukahan kasur nomor hiji beak ku sorangan. Salaki nalako kana tabang kaseretkeun digenggerahkeun ku salaki cing atuh awak teh rubak-rubak teuing pan kasigeng ibu teh jatatet tapi aya solusi leos ka kantor desa ngayakeun senam 2 tahun senam da teu langsung kalah kebigi gede nah Bandungan ku bapa nu sok senam goyobod comro misro liliwetan ongkoh toong salaki meotan mikiran hutang urut baso tah matak judul rumah tangga anu paling tepat dina ijab kabul tarima abdi nikah kaputri tegas bapa nuas tanah yang titik-titik kalayan ngangge mas kawin ku seberakat alat salat ditambih emas dibayar kontan tarima didinya lain deuk narimakeun geulis nabungkul kagoreng patutan pamajikan ge wayahna tong dibeja-beja ka tetangga tong diomong-omong ka baraya tong pernah mukakeun aib rumah tangga urang ka sasaha naha rumah tangga meunang urang kahayang urang teu kapaksa teu dibaksa lebok kuduaan. Mamah dedeh wae ulah ngomong Mamah dan curhat dong iya dong mah cara ge ibu menyeburutnya tuh usaha entong tuh. Rumah tangga teh menang urang kahayang urang eueun nu maksa henteu kapaksa henteu dipaksa berarti aya masalah ge wayahna beresan kuduaan tong diomong-omong ka batur geulis mah relatif buk hideung jadi bodas lembang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelot. Siapa ibu raoskeun bisa percaya dabongan orang hirup di alam dunia dunia disebut panah ai panah teruksak mata hirup di alam dunia mah menuju karena alam karuksakan orok teh aya huntuan seuri da lucu coba nini biak huntu seuri da keung atuh abah baheula keur ngora nuang sukro drok muntak resep nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadar sukro huntu unger hiji-hiji ngadon mengbal di jero sakapeung mah huntu kateleg sukro keluar matak nungaran hirup jelema teh fana menuju kana alam karuksakan termasuk rumah tangga lamun hanya sebatas modalna cinta bullshit matak ngebejaan ya kuring ka budak ABG entong karayu ku bibir salaki tong karayu ku bibir lalaki aku cinta kepadamu jangan karena aku tidak bisa ngemah wadah aku tidak bisa ngepel aku tidak bisa nyuci kumaha ceuk pisalakieun biar karena aku mencintaimu bukan untuk menjadi babuku tapi aku cinta padamu untuk menjadi ibu anak-anakku yakin rumah tangga kitu mah nu jengkel kolotna Pak nah geus rumah tangga jaro HP duanana naon judulna cinta bullshit kerjaman bobogohan mawa motor duaan nararongeng ongkoh geuning dina motor teh beak bensin kumaha didorong keduaan demi cinta prung geus rumah tangga dijejak motorna ganti cek aing oge berarti aya perbedaan mun keur bobogohan manggil honey bunny sweetie darling beb keur bobogohan prung rumah tangga beah kumaha duit deuk disebut buba bebeb honey bunny ge teu goblok duit mah anger jengkel Pak mana bukti ieu nu di tukang keur bobogohan mah boleh-boleh wae honey bunny sweetie darling beb geus rumah tangga mah teu butuh toong indungna toong bapana ieu cokot 1 juta nya ieu nya cokot tapi duit 1 juta leuwih ridho kana hate katimbang buba bebeb teu diberi resiko pisan lol salaki balik usaha teu mawa duit beb ibu keur ngoseng kangkung kumaha ceuk ibu pret nu gelo mata ke rumah tangga teh sakadar pupulasan lain sakadar bermodalkan cinta sabab cinta mah bisa jadi sumberna adalah wujudna bentukna jirimna geulisna
tapi tembongkeun sifat nyaahna. Tah lamun jelema geus nyaah, salaki geus nyaah, deuk goreng patut sekalipun pamajikan pasti dipertahankeun lantaran judulna geus lain cinta tapi nyaah. Aduh. Ini indah Bu. Lain karena gelis, kadua lain karena harta. Naon harta? Gedong sigrong mobil mewah sawalega, kadang-kadang pan gedong sigrong mobil mewah sawalega tapi jongjon hate leungit. Bapak hajat loba duitna loba tapi nah atuh tepati wow kitu gairahna teh apan geus kahulang pan isu geus loba bayareunana. Ayeuna ibu-ibu nu dipengker garadu artos loba henteu tapi nah eta babaraha katakan mikiran naon aya di dieu. Sound system bapak hajat tanggung jawabna, hiburan bapak hajat nu mayarna, kursi disewa ku bapak hajat, tenda ku bapak hajat, tak rasukna na gerhana ge nuhun atuh dibejaan. Ibu mah teh ngalalajo lah. Heeh nya. Tuh, matak teu sakabehna harta banda bisa ngajadikeun alat media kasakinahan mawadah jeung warahmah, teu sakabehna. Matak nu jadi balumbang timur dina kahirupan sakinah mawadah warahmah nyatana kahirupan aya dina agama masing-masing. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah dan mereka alusan dina rumah tangga yufaqihu fidin, duanana dipahamkeun dina agama. Ternyata sakinah mawadah warahmah sumberna adalah agama. Matak mah aja lamun lalaki cek agama pamimpin ngaran pamimpin wayahna kudu nembongkeun contoh kanu dipingpin. Pernah teh ibu dipangadankeun ku caroge? Ibu pernah dipangadankeun ku caroge? Bayah tong ngaku da tina kijab lagi iraha teuing. Kamari mah ceramah di Pelabuhan Ratu rada anggang cinta bapak pernah mangadankeun ka pamajikan abdi iraha basa pamajikan maut. Rajeun ada nungguan pamajikan maut. Tina adan wae lalaki boga kewajiban. Ngong adan gigireun pamajikan bakal nanya. Naon bapak eta adan? Wuduna tugas salaki, salatna tugas salaki, adana tugas salaki. Jadi salaki teh napalkeun agama kanu jadi pamajikan supaya pamajikan teu ngalunya. Tapi ieu teh keur panganten, Pak. Keur panganten mah geus subuh mah teh teuing ngong adan gigireun pamajikan teu geus ngarti. Ngan lamun ibu-ibu mah bapak-bapak nu ditukang entong kagok. Cobaan kayak bapak subuh adan gigireun pamajikan Allahu Akbar kumaha pamajikan sok soleh. Kalah ka paseah. Nabi Muhammad lamun digugahkeun pansun kening. Tak ieu teh contoh keur barudak, keur anyar panganten, ai keur ibu mah kagok. Cobian engke ngagugahkeun caroge, kumaha coba cek salaki, aya pangabutuhnya. Tuh. Mata hakikat rumah tangga sakinah mawadah warahmah adalah agama. Agama nolol sababaraha hiji rupa, hiji keur lalaki latakdob teu meunang gede amek lalaki. Sabab indung bapakna nyerenkeun anakna kanu jadi salakina teh lain keur diteungeul, lain keur dihoak, lain keur disentak. Leres ibu? Keur naon atuh mun bisa mewakilan ka nyaah indung bapak saperti nyaahna indung bapak saperti nu rek dipigawe ku minantu. Matak neangan minantu teh sabenerna anu kudu nyaah ka indungna, nyaah ka bapana, nyaah ka anakna. Matak lamun sim kuring beger abdi mah moal make jeung ngadeukeutan budak awewe moal deuk ngadeukeutan indung bapana naha dan nu bogana. Lagi lamun bijil beger gitu da di tempat-tempat dia mana eueuh. Ma bungkul ya. Datangan ka indungna mah resep martabak resep bawa jeung tukang dagangna. Pak ngarokok naon Pak Ji Samsu bawa 2 pak lah pepe kikituan saminggu insyaallah ladang ceramah teh beakeut. Tapi indung bapana bakal ngagerawan ka anakna ka dieu nyai anaking ternyata nana gerhana minengan yang ka dieu teh aya kahayang ka maneh mak mah doa nama jeung doa nyaah ka indung nyaah ka bapa tangtu nyaah ka anak sok sepakat sararea teangan minantu mah nu nyaah ka indung nyaah ka bapa nyaah ka saha eta abdi umeureun eta oge tuh
minantu teh yeuh lalaki teh kudu miguru ka saha miguruna ka indung jeung bapana. Indung bapa tara pernah gagampleng tujah tejeh tujah tajong nyaah we kanu ngaran anak. Matak cinta yang paling sejati lain cinta kabogoh jeung kabogoh. Cinta nu paling sejati adalah cinta indung bapa kanu jadi anak. Salah dibela salahna, baung hariwang ku baungna, bener hariwang ku benerna. Itulah ngaran kolotna, bener. Matak minantu teh mun bisa mah guguru ka indung bapana. Pakaianana gunta ganti sabaraha kali dina sabulan. Lalaki nu boga kawajiban eta teh. Rada abotnya lamun nepi ka dinya nya. Berat Pak. Tuh. Naon jadi sabab? Apaan hayang sakinah, mawadah jeung warohmah. Terjadina sakinah mawadah warohmah hiji lalaki latagdob teu meunang gede ambek. Nabi Muhammad reng seasar leos ka rompokna Siti Khadijah nuju wiridan. Pan Nabi mah taratu tah titah leos we nyanak teko ku nyalira ngasupkeun cai ku nyalira regot ku nyalira. Siti Khadijah pan ngagebeg harita keneh naon sababna asa era jeung parada salaki teu tah titah langsung sumegruk ya Rasul benu ka abdi nepi ka temi warang. Catat ku ibu istri solihah mah hayang dititah. Abdi keur ngomongkeun istri solihahnya lain ibu ibu. Abdi keur nyaritakeun istri solihah. Istri solihah mah hayang dititah, ari ibu mah mungkin mumul dititah. Siti Khadijah keur wiridan Nabi ngaleueut nyalira pan disampeurkeun ya Rasul benu ka abdi nepi ka temi warang jisim abdi. Ieu bahasa paling keren artina ngasongkeun diri hayang dititah. Cek Nabi teh henteu ngan anjeun keur wiridan karunya moal tutah titah anjeun keur wiridan awios ya Rasul wiridan make magrib ge aya deui dicician deui eta caina ku Siti Khadijah diregut ku Nabi mah andekan bapak mangsul ti dieu nyanak teko ku sorangan nyicikeun cai ku sorangan suruput nah apa majikan bapak bakal jika Siti Khadijah nah hatemi barang abdi benuk moal Pak kalah ka aduh hideng moal teh kitu urang. Jadi inilah nilai istri solihah teh istri anu hak istri anu hayang dititah ku salaki. Nah lantaran pemajikan wawuh jeung apal kana keterangan agama idza amartaha atau atka dimana dititah ku salakina wajib patuh maka ganjaran ti Allah Rabbul Alamin pikeun pamajikan anu patuh dititah ku salakina. Ngan salaki ge ulah dapan maneh boga ayat eta ulah dapat maneh boga katerangan eta nepi ka repot ditutah titah. Aing perhatikeun heula aya kitu mah ibu ngagusrek keur nyeuseuk budak di gemol mah kadenge ceuk nu peuting kadenge teh ceuk nu ceramah kamari ban surga teh lamun mamah ditutah titah teh kopi mah tah eta mah kira kitu nya jigana lalaki teh gablek cedau atuh sidikeur nyeuseuk ngagemol budak ngasuh ongkoh corowok surga jiga nu manehna eta mah teu bijaksana. Tapi ibu pan kapaksa leos ka dapur tong terang nih kopina ge ngagemol budak ai budak pan si beungeut ge acan kecrot teh pan polona kana kopi kocek we sakalian bikeun ka salaki suruput bari seserian pan jembe sajang ulah ribut. Nah di pas kopi terakhir dadahakna pan ngajorowok mana kopi teh pangset ongko leur ongkoh kumaha cek ibu tong gojrod kopi anyar. Pamajikan bakal ngagogo lamun salaki bijaksana dina nitah. Sabab sabenerna lalaki boga kewajiban mutlak ngopelain tugas ibu tugas salaki ngomah wadah tugas salaki miara budak tugas salaki nyeuseut tugas salaki nyangu tugas salaki dan nu pantosna mah salaki teh kieu mah ka dapur badanna hayu urang tuang babarengan bapak tos masak tak eta lalaki nu halus mah hayu ka kamar naon urang kulum spray paratos dilicin jeung dibersihan tak eta lalaki keren tuh. Da ibu mangan hiji di mana dititah ku salaki wajib patuh mah ngepel mah ngomah wadah mah nyeuseut mah nyangu kumaha cek ibu gandeng ustad ngewa. La tagdob teu meunang gede ambek. 2 sobirin sing salabar dina rumah tangga. Nah sing salabar ayeuna mah neng acan katempo adat nu sabenerna di pihak lalaki ge can bisa nempo adat nu sabenerna di pihak awewe mangga teu percaya jatuh teh tajongkeur ayeuna mah aduh ditatap diusap ketihan seutik pangmulikeun handsoplas langsung diwangilepkeun nyeri kitu tah ayeuna mah engke de mah olo pira nu kitu bakal aya perubahan sikap benernya
Maka sabirin sing salabar. Sabab kasabaran dirinya penting kehidupan manusia. Henteu salilana aya, henteu salilana eueuh. Tukang son entong somong ayeuna loba nabuh, tadi nabuh, ayeuna nabuh, isuk nabuh. Nah, antosan sasi sapar. Nya. Atuh ibu ge ayeuna pan musim nu hajat sing sabar we ibu. Loba bereun. Atuh kuring sarua beung ka ditu beung ka dieu ceramah. Teu kudu sombong da sasi sapar mah abdi ge bawel ka tetangga cinti rarek hajat. Nah asa ngacai hayang ceramah. Ternyata kehidupan teh antara aya jeung eueuh, keur aya keur eueuh. Taneng teh kudu siap, keur aya salaki pek geura syukuran, keur eueuh na salaki pek geura sabar. Keur aya duit ti salaki syukur nuhun nalika keur eueuh teu nanaon nu penting mah urang teh masih keneh tetep renggenep dina rumah tangga jongjon teh keur salaki. Tapi teh hese apal abdi. Kita cek ibu-ibu hese. Matakna ibu nu kudu bisa teteuneunan jeung tutundaan entong dapon maneh salaki keur leukeun usaha sagala dibeakeun. Lamun dibere ku salaki sapoe 100.000 cing pake 70 mah tuh. 30 teundeun 30 leutik kali 5 tahun karek nyieun imah 5 ka genep mah Pak eta we teu jadi. Nya. Pan urang mah lain. Dibere 100.000 geus ngarencana meuli ini, meuli itu. Nu akhirna teh teu mahi-mahi kieu we ka salaki teh haben. Akhirna salaki ngabisani. Nah nu kamari geus beak, aduh mahi kana naon kudu ngadasa jadi pasea we. Diulik nu kitu teh. Dia teh ceramah teh seserian ungeuk ongkos sadar ongkoh itu. Apal di sedangkan agama sobirin sing salalabar di rumah tangga. Nah kehidupan mah antara aya jeung eueuh, keur aya keur eueuh, keur aya pek geura syukur, keur eueuh pek geura sabar. Naon anu teu jadi ibadah di rumah tangga kabehanana ge jadi ibadah. Ngan lamun bisa pemajikan buat baut jemedut tong ditanya ku salaki, dari ditanya menyegak. Kunaon baut? Pasti jawabanna ku sia. Bapak nu kudu ngelehan mikir Pak aya naon di pemajikan nepi ka make jeung ngabaudan boa-boa kasalahan aya di urang teang padaringanna ternyata kosong teang lipstikna ternyata geus dicokelan ku bilik teang wedakna ternyata ngadelebo tengahna teang bajuna geus teu ganti-ganti teang deungeunna ternyata beak teang budakna ternyata ngamuk bapak ancrup karena perasaanna oh meujeuh baeud teh kuring nu kurang deukeutan ku bapak teh pamajikan keur baeud teh deukeutan mah geus tong baeud wae aya ieu teh acis 3 juta cekelkeun kana leungeunna ibu keur baeud dibere duit langsung ngagabrug lain teh tadi. Inilah solusi. Aduh sobirin sing salabar. Opat tilu mustagfirin sing arasak hampura. Naon sabab make jeung kudu asak hampura ieu nu ditikah ku urang teh jalmi ngaran-ngaran jelema poho bodoh balanga salah pasti terjadi nyaan ibu ari sim kuring jelema ibu jelema ngaran-ngaran jelema mah kuring lain malaikat ibu lain malaikat nyage ajengan keukeuh we salah jeung bener pada boga nyaan kunaon atuh kuring dianggap ku batur lantaran Allah munian kasalahan kuring kunaon ibu haladir ka dia dianggap batur lantaran Allah munian kasalahan ibu tapi naha Allah munian kasalahan ibu Allah munian kasalahan kuring ai manusia sok ngedeng-ngedeng kasalahan batur sadil atuh ari heueuh kuring dianggap ku batur teh lantaran kasalahan ditutupan ku Gusti Allah dalam dibongkar mah hareupeun ibu cantang tuh kuring dianggap ustad da ibu ge dianggap ku batur teh lantaran aib ibu dibunian ku Gusti Allah lamun dibongkar ku Allah cantang tuh ibu bisa datang di dieu matak tong sengot ngabisani karena kasalahan batur naon sababna ulah ngewa karena salahna batur sabab urang ge can bisa nemongkeun benerna aduh lain mun setan teu bisa ngajadikeun ibu jadi jelema jahat maka setan bakal neangan cara supaya ibu jadi jelema ria dina ibadah dorakana mah sarua matak lamun terus ngupingkeun ceramah kieu geura rirenan ngademel status OTW tahajud geura eureunan nyieun status kongkorong dicepret foto alhamdulillah 25 dari suami naon ngaranna eta ujub jeung ria eureunan
Sabab hadirin kaum setiap ibu manusia kuring manusia bener salah pada boga alus goreng pada boga. Bahkan cek orang tasawuf lamun hadir di dieu jelema balik kabeh maka kuring saurang anu teu balik cek orang tasawuf. Lamun hadir di dieu palalinter kabeh maka nu bodoh kuring sorangan. Lamun hadir di dieu jelema daek kabeh maka anu kedul kuring sorangan. Mata kuring mana disebut kedul ku batur, disebut gelo ku batur, mau nyeri hate sabab kuring geus ngaku ti heula. Ibu petepan geus di bedak, geus di lipstik, geus di make up, tuluy ngenteng geuning. Cek ibu teh aduh geulis singingnya banget urang. Turun we ti imah teh tah. Lol teh budak tetangga, ya eta banget. Deuk di kumaha budak Bu? Deuk di kumaha eta budak ku ibu? Deuk di kumaha eta budak? Dicarekan, terus disintrek, terus nah hama jeung nyarekan budak batur pedah pira kadar nyebutkan iya eta banget kunaon ibu kasihgeung panyakit lain aya di budak panyakit aya di ibu naon ngarasa geulis sehingga disebut iya eta banget ngarasa terhina disebut kitu lantaran panyakitna mah aya di ibu ngarasa diri geulis. Ustad tadi disebut ustad ngarasa diri jadi ustad da baeud atuh. Haji ini daripada haji 65 juta perasaan anak geus jadi haji datang ka dieu eueun ngomong haji pan jublak cangkeng haji aja teu disebut haji teh ngamuk nah pangrasana geus jadi haji. Matak sifat jelema nu alus mah kosong molongpong teu rumasa teu ngarasa lillahi taala mangga teh teuing da Allah anu ngaturna ka hartos tuh asli teh ibu tak ibu gerak eureunnan angkat tebakan bakal aya nanya ti marana ngabring kade ulah sakapuji aya jawaban oh ngaos atuh aral biasa we atuh biasa ti marana eta ngahadiran undangan geus teu kudu ngaos atuh batur ge nyahoan kunaon ibu jiga nu tunuh tahajud sabebengi boga kongkorong lempang dongko tinggal tidak nepi ka dieu gigibrig nyampur oge hayu ngaos nu kieu patut tapi omongan sumputkeun amal ibadah mah dangaran amal ibadah mah lain urusan kuring jeung ibu urusan amal ibadah mah antara kuring jeung pangeran kuring ka hartos rupina kajian mangsa bodoh ku batur teu dianggap mulia sabodoh we da disebut mulia ku batur nu bira kadar disebut pinter kuno bodoh disebut beunghar kuno miskin disebut pejabat pan ku rakyat naon nu kudu jadi kebanggaan diri disebut pinter teh kuno bodoh matak jelema pinter kudu syukuran ku pinterna geura oncoran jelema bodoh matak disebut salah kita teh usaha ku pamajikan maka salah kinu alus bisa syukuran kasaha syukuranna ka Gusti Allah ku cara ngamanfaatkeun jeung oncoran pamajikan well ta keheul atuh da tilu tah mustagfirin sing arasa kampura pre pepes gelas salaki nu hade mana tarang ngahoa bo gelas pepes nolo atuh tah lalaki teu bijaksana nu kitu kumaha lalaki nu alus nu bijaksana wios mah pepes gelas bisa dibeli tapi pepes hate mamah ka mana bapa neangan ganti tah eta nu hade lalaki mah pepes gelas berage pepes gelas nama yang jadi pasea 7 peting gelas geus pepes pamajikan rujat nyeri hate sare urang jadi papisah pan rugi coba lamun tadi keun wios pepes gelas bisa dibeli tapi pepes hate cinta urang duaan kamana bapak neangan ganti ese neangan lalaki nu kitu teh anger ngadat nya teu da palalaura mata kelalakon kehidupan setiap manusia pasti berbeda mustagfirin sing arasa kampura opat sing hade ka enong bapak ada tadi aya hiburan pertanyaanna duit saha nah duit minantu lain da cekuring mah lamun lain syariat agama nu rugi teh bapak haja ieu murang kalina disakolahkeun ku ibuna disakolahkeun ku ramana dibiayaan ku ibuna dibiayaan ku ramana tuluy nikah barudak boga gawe apakah duitna dibikeun ka enung bapana nya apa cek urang ge bener tuh bu ngan untung ayana syariat agama teh korban harta jeung bana nu ngaran enung bapa maka dihasilkeun ku Allah jadi infak jeung sedekahna maka keberkahan keur enung bapana anu mabuh ngabiayaan anak-anakna matak ujang wayahna dina rumah tangga teh guguru ka indungna guguru ka bapana matak sing hade ka indung bapa
background di kieu ya kudu 10 juta nu kieu wungkul cek urang mah ku terpal ge jadi eta ke kursi eta mustami mah ge diuk teu mikir mayar eta teh ari ibu 2.500 hiji teh mustami kuat nyaman gitu tuh tuangan geus sabaraha puluh juta yo sound system berang jeung peutingnya kudu meureun kana 2,5 juta mah sound system can tadi aya hiburan saha aduh kudu 8 juta mah yayan wungkul ai urang well sapoe ieu geus puluhan juta nu kudu dikaluarkeun ridho inung bapak ridho matak pang nebuskeun ku hidup anak king ulah nepi ka rujad hate kolot nyeri hate kolot ngabandungan rumah tangga urang teu awet satuju ya kolot mah beak harta beak segala rupa ge ridho mela anu ngaran anakna tapi anak sing gableg pikir kumaha carana mulang tari maka kolot dipulangkeun harta bana moal bisa sing aloe cereg rumah tangga keul atuh da bener Pak oh well pokona malah banyak orang dia teh korban TikTok deh eta we nu inget teh well well oh will sing hade kayeuna jeung ka bapak duaan ya baru dak ngareneng kasaksian ku indungna kasaksian ku bapakna bungah amarwata suta bungah kagiri-giri nah urang suka bungah indung bapak aya keneh loba nu kajadian batur mah urang rerenengan indung bapak geus rup ku padung rap ku lemah katuruban tanah beureum kajen ngoceak meratan jagat ngajerit meratan langit ukur tutungul anu ngajentul di luhur kubur nyaan matak deuk alus mah ayeuna mumpang meupeng indung urang bapak urang araya keneh bari ieu teh nu hadir teh ampura apanya hampura yo hampura ulah kasihkeun nu hadir ieu kabeh dianggap ku kuring jelema bedegong Mbak cicing ngalawak ulah waka kasihkeun bedegong pelebah makna ibu ngalaman umur 7 tahun ngalaman 10 tahun saha ibu keur umur 8 tahun saha ibu keur umur 6 tahun saha bapak keur umur 7 tahun tah bedegong urang teh ku umur sakitu dititah ku indung mencetan sirah ngagugu tara nya bedegong pang mencetankeun ping-ping nyai mah teh asa cara rangkel kieu kumaha ceuk ibu harita tah sok jalujur horea ayeuna indung bapak geus eueuh urang boga budak urang dititah nyai pang mencetankeun sirah kumaha ceuk budak urang jawaban ka ibu leboh akur geuning eta mata ulah waka nyarekan anak urang sawa memeh urang ngeunteung jeung ngaca moal pernah kejadian kitu lamun teu dianggap eta hisaban di dunia ti Allah pikeun urang naik deh umur puber 17 tahun saha tak umur 17 tahun cicing ulah aya nu kabongkar aibna ya saha bareto anu pasarung-sarung keur lalajo layar tanceleb teh bapak ge sarua baru keur umur 20 17 mah saha keur mejena bontongor Pak saha anu kaluar tina jendela imah rana teh si eta masa kula coba-coba urang ngewa karena masa lalu sabab poe ayeuna mah neng ieu mursidna si akang boga mantan mengeus da itu masa lalu da ayeuna mah masa depan lain masa lalu ngan wayahna lamun boga mantan di bareto aya ka nomor HP-na blokir ti ayeuna eueuh judul silaturahmi lamun eudeuh ge dikawin nah deui atawa ganti ngaranna lamun lilis gentos ku Udin sok waktu Udin nelpon mal teh ngecek ya eta Udin nelpon aduh antap dek nagih padahal mah lilis jerona nu aman we waktu HP abdi Pak HP abdi mah aman atuh matak datang ka imah teh kop tah ceng bisa rek dipariksa nah geus dipupusan di jalan deui aduh ampun endong bapak Pak asli sumujud ka indung bapak tanya ka resepna naon kahayangna nah ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil walidain ridha Allah gumantung ridho indung bapak murka Allah gumantung ridho Allah gumantung ridhona indung bapak murka Allah ge tergantung murkana indung matak dosa jeung doraka ka indung bapak kontan harita keneh boro-boro di akhirat di dunya ge dibayar kontan matak kegigian teh modal saha hayang yayan jet nikah datang geuning tadi seberapa juta itu aduh hayang dangdut hadir dangdut bajidor datang bajidor
hayang ini, hayang itu, hayang pangausan, hayang saha ngaranna, nana gerhana, telepon abdi kurumuy datang. Melaan saha? Melaan anak. Matak lamun bisa ibu bapak teh mangpeun kana inung bapak aya sugemakeun ulah baju kieu hararade tiung hararade ai kolot sapotong gitu ka bedag. Barang dahar urang ngarareunah buah kolot mah aduh anjuk ka hutang. Matak hakikat nu ngaran anak nu alus kanu jadi kolotna maka Allah bakal alus kanu jadi anakna. Hakikat anak nu ngajamin urusan inung bapana maka Allah nu bakal ngajamin rizki anak-anakna. Jadi gampang milik rizki urang teh ternyata dina karidoan nu jadi inung. Tak simkuring tara minta doakan nu jauh tara deuk naon ka kudu ngamplop-ngamplop. Inung aya keneh, bapak aya keneh tadi ge cing mah doakeun abdi rek ka mana cenah maneh pangaosan sabaraha panggung 2. Waduh cenah mobil teh moal teu heureun cenah. Cing teh heureun kunaon? Oh cenah 2 panggung mah 2 dus gitu. Henteu cing teh mah kejeung heureun piradus. Papan cenah sok laloba geuning barang berena teh nu hajat ayeuna mah kitu sih. Nah, udah mau ngomongkan abdi jeung inung. Ayeuna cenah rekawan aja teh ka ditu ka Bandung Timur cing teh bejana mah baladna Bupati Bandung. Hopan cenah bupati teh jeung maneh yang ngabalad. Do cing teh ngabalad alhamdulillah. Cing teh mah rek cau. Wah, komo cenah. Teh ditu mah cauna teh moal teu galede cenah gitu. Jadi nu leutik merek teh mah geus lah tong diasup di ditu ge loba. Sehingga arek mah wajib komo bae cenah isuk di daharna ge jam 8 beurang jeung cai ente moal teu ngeunah mangkana geus diomongkeun lamun eueuh pi omongeun. Sehingga arek mah ranginang sing komplit. Sehingga tadi mah bebesek konca. Arek komo cenah butuh minyakna. Hamburan wajat lain nyeniran sakadar ngelingan. Nah, dek iraha kuringnya ka inung bapak kuring deges eueuh mah cantang tuh ngan ukur bisa ngiriman Al-Fatihah. Ayeuna urang sugemakeun mungpang meumpeng keur aya di alam dunya. Nyeklak cipanona, nyurulung cai panona, murag kana pipina, sakeclak. Dijadikeun ku Allah cai umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kahinaan. Lain sakadar hina akhirat, hina dunya. Komo ayeuna terjadi di Sukabumi, hayang motor nepi ka dibunuh, budak naon kitu petang. Audzubillahnya bu, nah berita gini, cida-cida teh, tak eta tah, rumus rumah tangga sakinah, mawadah warohmah, nu terakhir sing hade ka indung, sing hade ka bapa. Lamun geus hade ka indung, hade kanu jadi bapa, Balungbang Timur, Jalan Gede Sasapuan, Allah nu bakal sagala-galana mikeun segala rupa perkara nu dibutuhkeun ku urang salaku anakna, lantaran indung bapa mikarido ka urangna. Ibu baheula pernah minta duit ka kolot teu mere kunaon, ku teu boga. Maruk teu nyeri hate ibu budak batur geus meuli motor budak urang acan bari sakola babarengan. Nya anda budak batur maka motor budak urang lempang ka sakolana maluk teu nyeri hate ibu nyeri teu saeutik indung mah nyuuh hareupeun anak jang eureun we sakola teh da mah rumah sajelema teu boga batur mah geus kana motor batur mah geus kana anu sedengkeun urang maneh mah ukur lelempangan hampura mah loba nu ngaran indung nyuuh kanu jadi anak lantaran hayang nyugemakeun ka anak tapi can mampu balikeun ayeuna anak ka kolot aya nu nyuuh nepi ka kitu beh indung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku indung hiji budak 7 hayang miara kolot nu hiji kala kasilih tuding mama di si aa cek itu di mana kolot lain disenangkan bagus kolotnya kala kasilih tuding kudu miara di ditu jeung di dia akhirnya nyeri karena batina di dia pak neraka akhirat jeung dunia bakal terjadi tuh matak hayang naon sebenarnya mah teu kudu jauh-jauh teuing minta doa mah ka indung bapa teu kudu riweuh. Matak abdi tangge wangsul teh kan jam 2 peuting. Pun biang mentara kulem na kursi we. Cinta kunaon ari malain gerak kulem heuh nungguan maneh. Nah cinta mah jeung ditungguan. Cenah hariwang komo can balik mah teh hariwang pan cinta abdi mah jelema bager. Da cenah bager oge hariwang ku zaman ayeuna mah kanu bager sok loba nu mika sirik, kanu jahat komo nu buka ngewak kitu. Cinta abdi euy leos pun bieu kana mobil. Di mana heula cenah tadi teh 2 panggung mana cenah tina panggung kahiji gitu saking gua hayang hade kana jadi indung bapa tah sok
lakukan ku sararea lain ukur keur panganten bungkul kakara rumah tangga bakal terjadi sakinah mawadah warahmah. Ibu miwa bapak sadaya sakitu anu kapihatur kunaon aya naon oh betakeun hayang nepi ka jam sabaraha aduh ka magrib heuh pek we ibu sorangan da urang mah rek enit deui sakitu anu kapiatur mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin ka urang sakabehna mah parin panjalindungan dunya akhirat nyalametkeun dunya akhirat salamet lahir batin panganten duaan sing sakinah mawadah warahmah ibuna ramana sing dipaparin kesehatan kakiatan rizki mirilik sarta dipaparin panjang yuswa urang oge sadayana sing ditepungkeun ku Allah Rabbul Alamin kalayan tepung pinuh ku kabarokahan sakitu kapiatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun ninggalin nu dipamri hampura anu kateda luhur saur teu ukur sabda nu teu ungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya namanya